aya dina kasalamatan ku kituna mangga kapersepuh sadayana urang sami menengkung ka nu Maha Agung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dur nayaga urang kawitan. Adalah ulah. Urang sami nyelup anu Agung munajat kudu kawasa. Urang nyelup nu di kidul, ngagero nu di kulon, ngere nu di kaler, menta nu di wetan. Nu di luhur masing mayungan, nu di handap masing ngamparan. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi aya nu poho ieu teh. Dodot geus make, ikat geus make, batu ali geus kumplit. Tapi naon ieu anu poho? Geuningan si Amu can ka dieu bulan. Amu manawa sareng menawi menang sareng si Amu. Adalah bulan. Assalamualaikum. Sampurasun menawi ketemu sama si Bebek. Boy itu Bebek. Gobis dolonan gobis. Alah saya meninggalkan aku. Datang jadi heula bosang kedapan ulawa ka ocon ulawa ka banyol bulan. Haturan bagja tinggi nasihat seja susurti kemeratamu mustika hati ninggang mangesana yuk ceruk galur mapai laratan yung si pasini anu ngejanggi padepung di balai nyungcung bongan ringkang mapasangan mungguh berang jeung cangna mungguh beting jaweningna geusian ringkang kamanusiaan ku kecap asih jeung asihna aya asih ti sanubari aya rasa duriat majangna mangsa langga abadi poe ieu poe bagja aku ayu urang pada saraksian upacara adat mapak panganten pabeukeut urang kawitan tur payak gerada kol googna cepak kedangan hey wais ada pamilihan dolonan alah amu gelis urang nyeluk heula nu di kidul kasep urang ngagero heula nu di kulon urang menta nu di wetan urang ele nu di kaler tuh nu di luhur masing mayungan nu di hajab masing ngamparan urang rajahan heula bu urang rajahan heula. Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun. Sakedap heula uah mundut kasalira uah sejange markeun bewara kasakungna bala area ampun padalu bewara kasadayana pun sampun
ngapakeun bur payung geura bukakeun payungan ieu paangan teh geura bukakeun ikang galungan deuleuh kamu galung tuh maide kurang mering pokoknya masih jengno si badu bambang alah kasih satria iya bawa wes Satria kinayungan satria ingkang ayungan geura bukakeun payung tangtung payung kuning ucu anaki jung geura lumaku bral geura lumaku sok teh kadinya kasep teh kadinya Haji Alin Polda Kulani teh anu anjeunna audio sound system na teh anu anjeunna
urang pada heula aya si Wadaud abu aya keluarga besar di tutup di wetan di Majalaya jeung beja gua kudu makaulan heula keur panganten uduk arek bakal gawer itu juga kadang-kadang wait urang ngade di heula urang ngade di gegentos sepuhna ieu di panganten aduh bakaulan kau ada di ieu teh ada di anu kaulah aduh Gusti kamana anu beri ka dieu tok weh sok kamana karep dulu ayah ada di Bang Ijang itu ada di paling kaler itu Assalamualaikum hormat gerak ciat weh wow weh Wadaud di Majalaya dulu syukur wah kaul kate ide kade di kawan daun aja kasih maya aduh Gusti nu aja itu kakaulan bibi ulah jatan tunggu sirungan jatang sumpahan gatar kakaitan kuyu bututan mun mangkok cing aya pasokan heeh alah geuselamu urang kareuseun lah kacapemu sok sor marajeng ucu anak tiga heeh gara majak anu garelis maranis nu nengca
syukur alhamdulillah. Dek rendeg di pangadeg sawangan geus narawangan antara nu tandang jeung anu nganti. Sundut waktu rahayu niting wancing nomostari. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la haula wala quwata illa billah. Ninggal mangsa utama papasten Gusti yang widi Kasih gelis anaki parantos titik kana wanci nu mustari ninggal kana mangsa nu sampurna nu diati ki waringan cik nu dilanglang ayeuna datang. Pamugi hidup duaan kau tun tipu kata Mang Beas laksana kapidurian malah mandan dina rumah tangga hidup duaan cing muda cing muju cing aya dina kaberkahan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua panganten dina ngawinci kalaki rabi ngambah sager rumah tangga sing dipatri kurasa kasih dibengket kurasa kadede sanes kanten nyontok ka ibu sinareng rama kajungjunan Rasulullah tapi geuning adat jeung budaya urang Sunda sok di kitu disareatan kitu tos sok di genah-genah kitu tatah bawe hal sakitu kulan urang pintunkeun wae etang-etang contoh keur panganten gitu kulannya. Asep gelis tetep kepayun ucuk anaknya. Mereka hasil para pujaga zaman baheula luka wengku ku para seniman-seniman uluhung seniman-seniman anu ku ilmu jemar ku panalar rigigna nu macak nyari rengkakna upin wibawa istuning sareundeg saigel sabobot sapihanean dua insan anu moal bisa dipisahkeun Rama Sinta dina pawayangan Aja
Pengantin imanya kanggo pengantin dina rampa kan siap. Alah, kasep ada gelas kenapa lucu ada kinga. Alah. Aduh coba. Ayah teh puri wedding ya. Mangga cari gela kasep gelis anak king wadaya pakaulan ti sakitu kasepnya cing punah kurajaning pamuna.
Atuh TV ka sami kasep, sami kasep. Golis, sami golis. Weh, masalah urang wawartos lareko amitan wata saja mengker namung sadajana wa mengker mugia kasep anaking dina ngawinci kalakirabi ngabaseng rumah tangga sing dipatri kurasa kaasih dibeungkeut kurasa kadeudeung disimpai kurasa kabunga sing jatika lahir tumekaning batin sakinah mawadah warohmah barokallahu laka wa barokalaika wa jama'a bainakum fil khair sakitu kasep ti uwa sabarakan cahapun dan anu kasuhun uwa saja unur pamit akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh permios sampurasun kasadaya. Wa marek nepangan adalah si Wadaud, wa marek nepangan adalah si Wadaud, wa ya. Nah, kadieu jalan ayo mana Kang Dedi teh mana Kang Dedi? Oh, lain Kang Dedi Mulyadi, lain ieu mah Kang Dedi Lanceuk Uing. Oh, nah kadieu heula ieu Bu ya. Assalamualaikum wa Daud. Assalamualaikum wa kumaha kabar tadi majalah ya sarehat. Alhamdulillah wa sehat menuhun. Alah. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Sok kadi nyambut di payunmu. Assalamualaikum Kang Dedi. Kang Dedi ya Kang Dedi. Lu bager Kang Dedi. Olah. Wei. Oh mama hapunten ah. yang buang kembang yang buang Oh hampura gua. Assalamualaikum. Hayu abu ditinggalkan.